Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun nulis diginjing kanggopian pamiarsa sadayana warta dintenena kaping 23 Februari tahun 2024 nyaeta hiji warga dilaporkan ke kubu longsor di Desa Bojong Sirna, Desa Simpang, Kecamatan Pasir Tira, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 29 Februari. Paparan sementara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cianjur, longsor lumangsung tabung salapan WIB. Lokasi longsorna yang di sawah posisinya di lereng gunung. Sementara eta kerugian material anu disebabkan kurang kuruk kerusak sawah sejabat TNA akses jalan teu bisa dilewatan ku kendaraan roda 2 usaha milayan korban anu longsor terus dilaksanakan ku tim gabungan BPBD Kabupaten Cianjur kayaan lahanna masih rentan ka longsor dumasar karena informasi ramalan cuaca meteorologi jeung geofisika atau bisa disebut BMKG. Kayaan cuaca di Kabupaten Cianjur pada Minggu 30 Juli mendung, sedangkan pada Senin 31 Juli cuaca condong cerah. Menurutkan indeks penilaian risiko bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana INARIX, wewengkon Kabupaten Cianjur miboga tingkat risiko longsor dina kategori sedang nepi ka luhur. Informasi di INARIX menunjukkan aya 30 kecamatan anu rawan kataraja longsor anu legana 530 hektar. Sanes kejadian dulu BNPB memerintah ke pemerintah daerah sangkan setelah pola mitigasi di ngawas lamping gawir khususnya nu aya di wewengkon rawan longsor sangkan dilaksanakan secara padiana. Warta anu biasa dirugikan ka payunan pamiarsa sadayana ugi ieu warta janten manfaat kanggo pamiarsa wilujeng tepang di dina waktos anu bakal dongkap singguring Muhammad Jardan ngawakilan tim redaksi Ngelindung TV. Sejak pamit mundur amit mundur hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.